wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa tepang deui sareng Bulina di video pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hidup kelas 1 anu dipikannya aku ibu, minggon ti payun urang tos diajar ngeunaan materi kulawarga. Nah dina danget ayeuna urang masih diajar materi ngeunaan kulawarga. Tujuan pengajaran danget ayeuna nyaeta hidup tiasa anu kahiji ngalengkepan kalimah ku kecap-kecap nu disadiakeun. Anu kadua nyusun kecap-kecap jadi kalimah anu merenah. Anu katilu nyaritakeun kaayaan atanapi ciri-ciri kulawarga hidup. Ayo barudak urang kawitannya. Barudak saha anu terang hartos kecap-kecap anu ieu. Aya pasosore, aya Nini, aya Bunga, aya Aki, aya Nyaah. Saha anu terang? Ah pinter. Pasosore nyaeta waktu sore. Nini nyaeta nenek. Bunga nyaeta senang atau bahagia. Aki, naon Aki? Nya pisan, Aki atawa kakek. Ayeuna Nyaah. Nyaah teh naon? Sayang. Tah ayeuna rek larapkeun kecap-kecap anu tadi kana kalimah anu ieu nya. Anu kahiji, poe Minggu Neni nganjang ka imah titik-titik jeung titik-titik. Naonnya anu tepatna? Ah leres. Anu kadua, Aki jeung Nini titik-titik pisan. Naonnya anu cocokna? Saha nu tiasa? Ah pinter. Anu katilu, dua nana titik-titik ka Neni. Naonnya? Saha nu tiasa? Ah pinter. Ayeuna nu kaopat titik-titik Neni balik. Tah naonnya kecap anu leresna kanggo ngeusianana? Ah pinter. Kumaha tiasanya? Barudak kelas 1 memang palinter. Sadayana tos tiasa. Sip. Barudak ayeuna urang nyusun kecap-kecap jadi kalimah anu merenah. Contohna kumaha? Anu kahiji ieu aya Nini, Incu, Neni. Nini teh tadi naon ya? Ah pinter. Nini teh nenek. Incu teh cucu. Neni ya Neni. Nah berarti Nini, Incu, Neni. Kumaha disusunna? Nu kahiji naon Ci? Saha nu tiasa? Nya. Nu kahiji Neni. Nu kaduana Incu. Sip. Nu katiluna Nini. Pami dijantenkeun kalimah kumahanya? Neni, Incu, Nini. Sip. Anu kadua ieu aya Nini, anak, bapak. Naon hartosna? Nini teh berarti nenek, anak mah anak, bapak, bapak. Pami disusun janten kumaha? Saha nu terang? Nya pisan. Urang nomoran heula nya. Anu kahiji naon? Bapak. Nya. Nu kadua? Anak. Anu katilu? Ah Nini. Janten upami disusun teh kumaha? Janten kalimahna? Bapak, anak, Nini. Sip. Kumaha tiasa? Tah ayeuna rak kerjakeun pancen nu aya dina buku kaca 60 sareng 60 hijinya. Nah barudak ayeuna nu katilu urang diajar nyaritakeun kaayaan
atanapi ciri-ciri keluarga hidupnya biasana ditinggal dina rambutna, warna kulitna, sareng gedeganana atanapi keadaan tubuhnya. Tah upami rambutna biasana nu caritakeunna kumaha? Kaayana lurus atau lempengnya sami siga bahasa Indonesia lurus. Anu kaduana galing atau keriting. Terus nu katiluna jogrog. Jogrog teh sapertos landak. Rambutnya keras kayak landak. Nah, terus warnana kumaha? Warna rambutna aya anu bodas karena kuisan nya, bodas ku huis atanapi hideung. Atanapi hideung teh naon? Hideung teh hitam. Atanapi pirang. Pirang teh biasana coklat rada kakoneng-konengan atau kekuning-kuningannya. Tah ayeuna warna kulitna naon wae? Aya bodas. Bodas teh putihnya. Aya deui hideung. Hideung teh hitam. Biasana mah disebutna hideung lestrem. Jadi hitam gitu ya. Nah, lalu anu katiluna aya deui warna kulitna hideung santen. Hideung santen teh biasana sawo matang. Ayeuna dedeganana kumaha? Aya tegep, tegep teh tegak. Aya deui bongkok, biasana mah aki-aki atanapi nini-nini. Bongkok napi bungkuk ya, atau bungkuk ya bahasa Indonesianya. Terus aya deui alit, alit tuh kecil. Nah, aya deui begang, begang teh sami sareng kurus. Terus aya deui lintuh atanapi ageng. Lintuh atanapi ageng teh biasana mah gendut gitu nya. Nah, ayeuna tinggal contoh anu ieu nya. Keayaan atau ciri-ciri Bapak Danu tinggal tina rambutna. Rambutna lurus atanapi lempeng. Terus warnana hideung. Warna kulitna hideung santen. Terus dedeganana tegep. Tah ayeuna mangga ku hideuk caritakeun kaayaan atanapi ciri-ciri kulawarga hideuk. Biasa nyaritakeun emang atanapi paman atau bibi atau tante. Terus nyaritakeun aki sareng nini. Barudak kelas 1 anu dipikanya aku ibu. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dina materi kulawarga parantos rengse. Mugi-mugi sadayana ngalartosnya. Pesan ibu tetap semangat, berseka supados tetap sehat, sareng ngadua supados urang biasa kempel deui tepang deui di pengajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.